guguritan teh nyaeta karya sastra puisi anu biasana teh sok dijadikeun pupuh. Kanggo ieu kami si demong guguritan mah bangunna teh Lampung Pondok di Batan Puisi janten ayat aturana terang teh wonten naon di dina Abi kantos nguping tapi Abi terang teh. Abi mah terangna pupuh. terang definisina gitu. Terang teh ngahaleung we. Pamit telepat mah guguritan teh nyaeta salah siji karya sastra Sunda kitunya anu kauger ku aturan pupuh. Guguritan nyaeta karangan pondok anu ditulis dina wangun pupuh atawa ditulis make aturan pupuh. Pupuh nyaeta salah hiji jenis karya sastra Sunda anu wangunna puisi sarta polana tangtu bahwa eta jumlah gangna atawa jumlah hagamna. Jumlah pupuh eta 17 anu dibagi jadi dua nyaeta aya sekar ageng sareng sekar alim. Upama sekar ageng aya kinanti asmaranana cinom sareng dangdagula. Anapun sekar alit diantaranya ada pucung, mas kumembang, magatru, mijil, wirangrong, pangkur, murma, lambang, gambuh, balakbak, ladrang, juru demung, sarang gurisa. Teori ngeunaan pupuh teh diwewegan ku pamadegana Bapak Iskandar Wasif nu aya dina bukuna tahun 1881 kaca 46 anu nyebutkeun yen cara nepikeun guguritan teh dibaca bari dihaleulankeun luyu jeung aturan pupuh anu dipakena. Umumna eusi guguritan teh dina wangun carita atawa dina wangun naratif. Saupama urang ngitanan sajarah, guguritan teh lahirna dina abad ke-18. Mimiti nama dipikawanoh teh dina wangun lisan, namun kadienakeun mah aya nu dipikawanoh dina wangun tulisan anu dimuat dina sawatara media cetak saperti majalah, surat kabar, jeung buku. Nah, pupuh anu baris dianalisis ku Bapa jeung ku urang sarerea nyaeta pupuh wirangrong. Nah, dina eta pupuh diwangun ku genep padalisan dina unggal padana. Aya nu emut keneh naon padalisan sareng pada teh? Tah, naon ari padalisan? Padalisan teh baris atawa jajar dina unggal baitna. Dina pupuh wirangrong, dina unggal padalisan diwangun ku sababaraha guru lagu. Di antawisna nyaeta 8I, 8O, 8U, 8I, 8A, 8A. Tah, eta guru wilangan sareng guru lagu anu ngawangun hiji pada dina pupuh wirangrong teh. Contona pados teu baluweng. Urang tingali contoh ieu. Barudak mangka ngalarti. Tah, dina bait eta teh nu disebut 8 guru wilangan nyaeta jumlah engang jeung jumlah suku katana. Misalkeun barudak mangka ngalarti. Aya 8 engang pan. Ayeuna anu dimaksud guru lagu teh naon, Pak? Tah, guru lagu teh nyaeta sora vokal anu pangtungtunga. Anu dipikahatos ku urang pan vokal teh aya A, I, U, E, O. Kituna cobi tingali dina baris anu kahiji. Barudak mangka ngalarti. Cobi tingali huruf vokal anu pangtungtungna teh nyaeta huruf nya, huruf I. Tah, kitu deui dina pupuh wirangrong teh miboga atanapi mibanda watek anu kawiwirang. Naon atuh Pak kawiwirang teh? Kawiwirang teh nyaeta rasa malu terhadap perlakuan diri sendiri yang telah dilakukan. Atanapi rasa kaela anu geus dipilampah di unggal kahirupan. Barudak mangka larti ulah reka dalon-dalon ngan nutut ilmu mangka getol mangka tingin pibeukeun sarerea modal bakti
Pas kahartos materi ngeunaan guguritan teh, janten pek bae bade nyebatkeun guguritan atawa dangding oge. Nu penting mah guguritan jeung dangding teh tetep hirup nepi ka zaman kiwari. Cag, urang tenden di handalang siam, urang tunda di hanjuang siam. Tenden, sampeureun, tunda alaeun, dina mangsa nu bakal datang. Brau, sampurasun.